Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sadayana patepang deui sareng Abah Cio dina dinten ieu tah ayeuna urang dongeng Sunda ala kadarna nya urang lajengkeun deui ngadongengna ieu mah ngan saukur hiburannya. Punten upami teu sae margi sanes pendongeng ieu mah ngan diajar sugan we tiasa ngahibur kae ka wargi sadayana. Sumangga wargi ayeuna dongeng Sunda ala kadarna bade nyanak judulnya eta Panggeuing Pamajikan. Ka wargi sadayana sumangga wilujeng ngadangukeun. Zaman baheula di hiji lembur anu di kaki Gunung Manglayang aya sapasang salaki pamajikan anu ngaranna Kang Ujang jeung Aminah. Manehna geus lila rabi tapi beuki dieu kayaan rumah tangga beuki tiis jeung remen. Panyarekan hal ieu lumangsung sabab geus hampir sataun Kang Ujang nganggur. Saban poe pagaweanana ngan saukur ngalamun di teras imah bari nyepengan bako. Samentara eta pamajikanana nyaeta Nyi Aminah kudu banting tulang sorangan ngasongkeun daganganana nyaeta dagang kerupuk ti kampung ka kampung pikeun nyumponan kabutuhan dapur. Hiji poe pas sore nalika panon poe mimiti suruh Nyi Aminah balik bari beungeutna alum sukuna lungse daganganana masih loba keneh sesana. Pas ningali nempo salakina keur anteng nundutan rasa kecap dina jero dadana geus teu bisa ditahan deui. Kang, nah rek kieu wae hirup teh. Ceuk Nyi Aminah bari neundeun tolomong daganganana rada tarik. Imah batur mah geus boga TV, dapur ngebul, pamajikan diulas ales, urang. Akang kalakah tatanen ngalamun saban poe. Kang Ujang hudang bari ngusap beungeut. Manehna ngarenghap panjang terus ngomong, Aminah, lain akang embung usaha. Akang geus kurilingan neangan gawe ka kota tapi can aya milikna sing sabar atuh nya neng nya. Apaan rezeki mah geus aya nu ngatur. Sabar oge aya batasna, Kang. Lamun ukur ngatosan rezeki ragrag ti langit tanta usik mah urang mah bisa maot, pasti kelaparan urang teh. Tembal Nyi Aminah bari ngaleos ka dapur. Cipanonna nyurulung. Ti saplak harita suasana ti imah beuki simpe. Sifat Nyi Aminah robah jadi baeud. Sadekeun Kang Ujang beuki loba cicing sabab ngerasa hina teu bisa jadi pamimpin kulawarga anu bener. Eta kaayaan ngajadikeun hate Kang Ujang peurih. Manehna sadar manehna teu meunang pasrah kana nasib. Isukna memeh balebat Kang Ujang geus hudang. Manehna salat subuh tuluy ngadoa husu pisan. Menta dipaparin jalan pikeun bener-bener boga pakasaban sabada ngadoa Kang Ujang indit lempang muru ka kota kacamatan anu jarakna belasan kilometer. Manehna boga tekad moal balik samemeh meunang pagawean. Di jalan manehna panggih jeung saurang bandar sayur ngaranna Pak Haji Sobana anu keur kabingungan
lantaran truk muatanana mogok ditanjakan. Sedangkan sayurana kudu geura nepi ka pasar ambeh teu buruk. Tanpa pikir panjang Kang Ujang nyamperkeun, "Pak Haji, peryogi bantosan." Sangkan abdi parios mesinna atanapi abdi bantos ngunjutan sayur ka pasar nganggo roda Pak Haji. Pak Haji nempokeun Kang Ujang, "Emang si lain ngarti mesin kasep?" "Sakedik pangah tos satu Pak." Ku kajujuran jeung rancingeusna Kang Ujang mangihan kabel anu pegat dina mesin truk jeung langsung ngabenerkeunana teu lila mesin truk teh hurung deui. Pak Haji kacida bungahna nempo semangat jeung katapis Kang Ujang. Pak Haji langsung nawarkeun pagawean ka Ujang. "Ujang, kabeneran yeuh, kuring neangan supir sekaligus anu ngawaskeun kebun sayur di dieu. Tah maneh teh katingali jalma anu jujur jeung daek gawe tatanen kawas si lain sigana manu urang di teang teh. Maneh rek gawe jeung kuring." Mireng eta tawaran, panon Kang Ujang kaca-kaca. "Sae pisan Pak Haji, abdi kersa pisan, abdi kersa-kersa." Poe eta keneh Kang Ujang langsung digawe sarta dibere duit panegeran atanapi DP ku Pak Haji. Sapanjang balik ka lembur, suku Kang Ujang karasa hampang, hatena pinuh kabungahan. Satepina di imah, Kang Ujang langsung manggihan pamajikanana nyaeta Nyi Aminah anu keur ngarih beas saaya-aya. Kang Ujang neuneun duit jeung sabaraha bungkusan kadaharan dina meja. "Aminah, tingali yeuh, akang geus meunang gawe. Akang ayeuna dipercaya ku Pak Haji Sobana jadi supir jeung pangawas kebonna," ceuk Kang Ujang bari imut lemes. Nyi Aminah ngalieuk nempokeun duit jeung bungkusan tuluy nempokeun ralai salakina anu pinuh ku sumanget anyar. Rasa hanjelu jeung amarah anu salila ieu ngagunuk dina hatena langsung leungit. Manehna nyampeurkeun tuluy nyium leungeunna salakina bari ceurik ngaguk-guk. Tapi ayeuna mah ceurik bungah. Hampura Aminahnya akangnya salami ieu. Aminah mindeng ngambek jeung kurang ngajenan ka akang, ceuk Aminah ngaderegdeg. Kang Ujang ngusap sirah pamajikanana. "Teu nanaon geus, akang anu salah anu lila teuing cicing. Ayeuna mah urang mimitian deui hirup anu anyar babarengan." Disaprak poe eta imah rumah tangga Kang Ujang jeung Nyi Aminah balik deui rukun jeung haneuteun. Salakina rajin digawe sedengkeun pamajikanna satia ngadukung jeung ngurus imah kalayan pinuh ku kaasih. Kulawarga manehna jadi contoh di lembur yen kasabaran, usaha jeung silih hampura teh mangrupa kunci kabahagiaan rumah tangga. Tah sakitu wae nya warginya anu perlu kurang jadi contoh nyaeta kasabaran jeung kudu semangat jeung tong ngarasa urang pinter, tong ngarasa urang boga, urang kudu leukeunan, kudu usaha. Janten akhirna nyaeta rumah tanggana jadi rukun deui kumargi geuningan aya jalanna. Aya kawargi sadayana anu sami ngalaman ieu sapotos carios sing sabar. Sing sabar insyaallah jalanna aya. Urang ku sabar sareng teras doa tetep usaha. Abah Cio sakiheula
Carios dongeng ala kadarna dina judulna nyaeta Panggeuing ti Pamajikan. Atur nuhun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.